Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangu kendeuy sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca carita tatar Sunda tanapi dongeng Sunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu di pikamemet ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana kanggo ngarojong ka lumangsunganana ieu dongeng atanapi channel dongeng Mang Aa. Mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana bagian anu ka-11 nya. Alhamdulillah. Dina bagian anu ka-10 dinten kamari hanca urang teh kapegat waktu dina mangsa medar kaayaan di lembur cae nya anu aya harita aya karesmenan teh. Nah, harita ginggi diajak ku Nyi Santimi teh kanggo ka acara karesmenan. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Pamugi sakali deui ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landong kanggo pangbeberah sareng nyalayakeun manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Pesta kubara bakti di lembur cae teh ngan lumangsung sapeuting ieu. Padahal ceki ogel jeung kibanen bareto mah diayakeun 40 poe 40 peuting. Ramadongdo nerangkeun kaayaan kieu teh sanggeus aya parobahan zaman. Ramadongdo manghanjakalkeun yen kaayaan kieu teh sabab para raja Pajajaran sabada Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teu sanggup ngajamuga ke nagara. Ceuk Ramadongdo Prabu Surawisesa Raja kedua Pajajaran salila jeneng raja ku kaayaan politik dipaksa pikeun haben ngayakeun peperangan ngalawan Cirebon. 14 tahun jadi raja 15 kali ngayakeun peperangan ngalawan Cirebon. Ari haben perang teh anu dikorbankeun mah rakyat. Kumaha bisa ngurus rakyat da perhatianana museur kana perang. Rek kumaha patani jeung pahuma tengkram digawe da ka aya nagara teu weleh genting, ceuk Ramadongdo. Ayeuna cenah sanggeus aya dina zaman raja anu kaopat nyaeta Prabu Ratu Sakti. Rakyat bekitu jamuga sabab raja leuwih mentingkeun nguatan militer batan kasejahteraan rakyat. Pan balukar Pajajaran hayang boga bala tentara anu kuat. Kolu naik-naikeun pajeg. Rakyat teh nya kudu ngirim seba, nya kudu mayar pajeg. Atuh balukarna hasil tanen beak dikirimkeun ka puseur dayeuh, ceuk Ramadongdo deui. Ramadongdo cenah embung jiga batur, sumolondo serah bongkokan milu ka anu kerjaya sabab eta hianat ngaranna. Aula mah hayang jiga manuk we, ceuk Ramadongdo bari ngadongeng. Cenah dina hiji dahan loba manuk nurut hirup sabab tangkal anu eta ngemploh dauna.
lebet buahna tepikeun ka satungtung tangkal eta hirup subur sabubuhan manuk tara ingkah tidinya. Ngan hiji waktu datang sasalada halodo mani entak-entakan tepikeun ka tangkal teh teu subur malah ngarang-rangan burindil eueuh daunan. Taneuh ngah gar-gara ring walungan ngolet terak saat eueuh caian. Sakumna manuk geus haliber ngajauhan pikeun neangan pangeuntepan anyar. Ngan aya manuk hiji anu teu daek ingkah teh. Ari kisilah kunaon cenah haben bae cindeten di dieu kepaeh kalaparan geura ceuk baturna. Moal ka mamana cenah kaula mah eudeuh angger cicing di dieu maturan ieu tangkal. Teu nanaon kaula milu paeh ge sabab rumasa kaula geus kahutangan budi, geus ngalaman hirup senang di bayuan ku ieu tangkal, ceuk si manuk teh. Tah kaula oge hayang jiga manuk ngajenan kabali geusan ngajadi anu kungsi mere kasenangan, ceuk Ramadongdo. Ceuk Ramadongdo geus loba urang pajajaran anu ninggalkeun dahan tangkal anu samemehna geus mere kajamugaan. Maranehna haliber ngadeuketan tangkal anu keur subur anu keur jaya. Nya pek bae dapan kalolobaan jalma mah bakal milih hirup anu dipiharep bakal ngasongkeun harepan. Kaula mah eudeuh ajeg pangkuh di dieu, ceuk Ramadongdo. Kumaha ari urang cae Rama? Ginggi tumanya. Nya bisa kabagi dua. Bisa henteu sabab aya anu nyiger tengah jeung aya anu kumaha ramina dapon salamet. Jiga ku Suntara apanan kadayeuh Pakuan mayar Seba, ka Cirebon mayar pajeg, ta isu Pageto ka ieu lembur bakal datang rombongan Seba ti Karatuan Talaga. Ceuk Sarea Talaga teh geus kaereh ka Cirebon, tapi tetep aya keneh anu ngirimkeun upeti ka Pajajaran mah, ceuk Ramadongdo. Ripuh atuh mayar kaditu kadieu mah Rama? Nya ripuh. Tapi nu penting mah salamet. Sabab mun mayar ukur ka Cirebon disatru ku Pajajaran. Mun mayarna ukur ka Pajajaran disatru ku Cirebon. Nya milih amanah we murun, ceuk Ramadongdo harita teh. Kecapkeun harita Ginggi jeung Nyi Santimi. Harita geus tepi di tempat karyaan teh. Tah pintonan pantun geus dimimitian, ceuk Nyi Santimi ngenyang leungeun Ginggi muru ka hiji tempat. Jalma sejen oge rabul papaheula muru pakalangan pintonan pantun. Saha cenah juru pantunanya, ceuk jalma. Ceuk beja mah Ki Rambeng, tembak anu sejen. Baru geuning lain jore-jore atuh. Mun teu salah Ki Rambeng mah prepantun ti dayeuh Pakuan. Cenah geus sababaraha kali mantun paenon raja oge, ceuk nu sejena deui. Ngaja kitu diogan ku Kiku Suntara. Lain ngahaja diogan ngan didayeuh hirupna geus kalunta-lunta. Kusabab loba riweuh bae cenah maninggalkeun dayeuh Pakuan. Basa manehna keur mantun di alun-alun Jahwi kita. Ari heug balad Banten ngarurug harita teh. Ngarurug Pakuan kacapi Ki Rambeng ge ditajong tepi karemuk. Untung lain manehna ditajong oge, ceuk anu nyarita. Teuing bener teuing henteu nama.
Ari jahwi kita teh benteng luar karaton Pakuan Pajajaran memang cek catatan sejarah oge dina zaman Prabu Ratu Dewata useur dayeuh Pakuan dijorag ku pasukan Banten ngan bae musuh kaburu dipapag di alun-alun luar tur tepi ka asup ka wilayah dalem kita wilayah benteng jero anu eusina karaton Sri Bima pun Tanarayana Madura Suradipati. Tapi dua papatih Pajajaran nyaeta Tohaan Sarendet jeung Tohaan Ratu Sangiang ngemasan pati. Juru pantun Aki Rambeng anu panonna lolong teh hirup kalunta-lunta. Sugan masih keneh aya urang Pajajaran nu teu sieuneun ngabandungan carita pantun. Dapan cenah ku urang Cirebon maka kesenian pantun teh dicarek da eusina ukur muji-muji bae Pajajaran. Nya anjog cenah ka wilayah wetaneun Pajajaran kamu Sumedang larang. Malah ka wilayah Karatuan Sindang Kasih jeung Talaga sagala rupa bari lamun kapergo ku anu panatik ka Cirebon masuk digeunggeureurkeun. Ari ayeuna geus aya kapanggih mantun di lembur cae kusabab kakarapisan nyaksian pintonan pantun atau ginggi ka cidamohona useur perhatian ukur lalajo anu mantun geuning cenah pantun teh hiji kasenian anu kacida basajana ukur aki-aki kunyin diuk bongkok nyang hareupan kacapi jentreng kacapi nuturkeun galindeng nu bogana anu ngaleuang melas-melis tetela eta lalaki teh sabenerna keur ngadongeng ngan aring dihaleuangkeun dongengna teh dongeng naon ginggi oge henteu apal. Saenggeus beres mantuna harita teh aya nu nyelengkeung ti tukang nyarita. Oh, Aki geuneng ieu mah lalakon munding laya di Kusuma. Lalawora teuing naha moal diontrog ku anu keur kawasa. Celengkeung kadenge sora ti tukang. Ganti atuh Aki lalakona. Nu penting mah kami mah masih keneh bisa ngabandungan kasenian pantun. Cek anu sejena deui tapi Aki Rambeng mah masih keukeuh. Ngahaleuangan pedah kadenge jiga anu euriheun nahan dipiceurikeun. Kusabab loba anu manghariwangkeun atuh pamustunganna Aki Rambeng ngaganti lalakona. Ngan bae ayeuna giliran ginggi anu ngagebeg reuas. Acaritakeun dina hiji zaman aya sinatria sakti Kidarma Tunggara ngaranna. Anjeunna lalaki langit lalanang jagat. Eueuh anu dipikarempan sanajan kudu meulah sagara. Sanajan kudu meulah langit, sanajan kudu nugar pasir hanjakal. Kawani andika dipake ngalawan raja. Tah kitu ganjaran ka anu rumegag, nonggongan kanu nititah raja. Kaditu narah, kadieu sungkan, Kidarma Tunggara jadi musuh balarea. Nya kitu bener eta teh. Cantang tuh kitu. Jalma adi tara ribut bareda pamanggih. Tapi Aki Rambeng keukeuh mantun sanajan manehna jiga anu bingung. Sabab itu teu ditampa ieu dipayedo. Ginggi henteu nyaho kudu kumaha nya peta rek bela ka Kidarma. Meureun bakal kanyahoan saha dirina. Ngan anu manehna kaget nyatana lalakon kakaburanana Kidarma ti nagara manigeus ka emper-emper. Geus mangsa tengah peuting nu lajo narungtutan balubar. Ginggi oge cengkat tina diukna ngan manehna reuwas sabab ditingali ka kenca jeung katuhu Nyi Santimi eueuh ti gigireunana. Beuh, indit ka mana eta awewe teh? Cenah ngan bae Ginggi teu ngarasa melang sabab Nyi Santimi mah urang dieu geus nyaho jalan. Ongkoh tadi wayah sore geus nyebutkeun sabenerna bakal aya anu nyamper lalajo. Ngancep Nyi Santimi mending engke bae panggih di alun-alun.
Jadi Ginggi nyangka yen Nyi Santimi pasti bakal balik bareng jeung batur-baturna sabab kesal nungguan Ginggi anu moho lalajo pantun. Basa di eta tempat ukur kari Aki Rambeng, Gigi nyamperkeun hari teh ngajak ngobrol. Aki, bener kitu eta lakon Ki Darma Tunggara teh cenah. Nyau bener henteu nama da Aki ge semot beja. Oh kitu. Tapi dari patih anu katelahna Ki Darma Tunggara tur kura jadi tundung baruntak mah nya eta teh aya. Baruntak kumaha Ki? Nya ari kangaranan mumpangkan kahayang anu jadi ratu mah baruntak ngaranna. Eta pastina urusan anu salah. Bisa bae parentah anu jadi raja anu teu eucereug. Tapi ari ngalawan parentah mah nyata tetap disebut lagi baruntak cek Aki Rambeng. Ginggi hari teh ngahulang ngan Aki mamang lebarkeun Ki Darma teh perwira tangguh. Kasaktianana jauh saluhurun sasaha. Kudu nama dipake bumela ka nagara lain kalah kakaburan. Cek Aki Rambeng deui. Ginggi tetep ngahulang malah tepikeun ka Aki Rambeng leumpang jauh bari moyong kod nungtun kacapi. Ginggi mah masih keneh sila tutug diurut pakalangan pintonan pantun. Oncor geus ka kali cesan da jigana minyakna geus ampir beak ngan sabalikna ari bulan mah beuki mabra. Nyaho kaayaan geus ti iseun jeung Ginggi cengkat niatna eudeup balik ka imahna Ramadongdo. Di tengah jalan Ginggi ngaliwat ka hiji imah leutik ngupuk lain imah panggung. Hawar-hawar teh jero imah kadenge sora anu keur ngahaleuang. Lain ngahaleuangkeun labu ngan jigana keur ngaji Quran ti urang cae anu geus ngagem agama Islam. Ari dibeh dituna rada anggang aya imah rada gede di pakaranganana aya batu satangtung. Tah sigana anu ngagem agama luluhur ceuk gerentas hate Ginggi. Sakumaha anu kungsi diterangkeun Ramadongdo kamari. Ginggi ngarasa bungah tetela nu cekcok soal beda agama mah ukur anu ngarasa diri na ngarti kana harti bebeneran cek pamanggih maranehna. Dari cacah kuricakan mah ukur ngajalankeun naon anu cek maranehna genah kana hate. Genahna muja kahiyang nya panceg kana agama Sunda. Anu genahna muji ka Allah nya panceg dina agama Islam. Teu rarudet komo make pasalia paham. Sabab jigana agama mah jang sadirieun maranehna anu ngajalankeun. Ginggi balik ka imahna Ramadongdo. Dabongan ceuk nu boga imah lamun keur teu tugas tugur mah nya sare we cenah ditepas. Itu sababna basa tepi langsung ngagoledag ditepas guher sare ti branaker. Cengkat sote sanggeus aya anu ngaguyah-guyah dina waktu geus isuk-isuk. Geua tudang cek sora laki Ginggi beunta tapi teu apal saha ieu jelema teh. Aya naon cenah cek Ginggi. Lain aya naon ngan sia kudu mantuan sasapu. Pakarangan sing bersih sabab poe ieu Ramadongdo eudeuh kadatangan tatamu cek eta jalma. Leuh tamu ti mendi or karah teu nyaho. Apan kolot-kolotna si seta datang eudeuh ngalamar si Santimi. Cek si jalma mungguh mata kreuwas keur Ginggi mah. Maksud amang Nyi Santimi eudeuh kawin ka si seta anu biwirna mindeng jebi satengah monyong. Cek Ginggi bari biwir manehna dimonyongkeun. Jeung anu leungeunna bareuh sabab di babuku rancatan
Nah siabat ambek-ambekan di tas sapu teh aya naon cek si lalaki heran. Digelendeng kitu beb Ginggi teh balem da jeung nyana manehna teu kudu ambek-ambekan teu puguh sabab antara manehna jeung Nyi Santimi eueuh jangjina naon ngan meureun anu manehna heran teh naha Nyi Santimi anu deuk dikawin ku batur bet-beting tadi daek marengan manehna lalaju ku Wirabakti. Ginggi ngaduga bisa jadi jajak kaseta anu salembur jeung Nyi Santimi geus lila naksir. Kitu sababna eta jajaka ambek kagila-gila. Basanya ho Ginggi dedeketan ditampian jeung Nyi Santimi. Ceuk jalma anu bieun nitah sasapu seta teh anak sodagar. Bapak naremen ngumbara kawewengkon sejen saperti ka Sumedang Larang. Malah kapak kaleran kapamanukan tepikeun ka basisir eretan. Ti cae mah mawa hasil bumi, balikna mawa uyah bari harga na mahal kacida. Ngan anu Ginggi kaget manaha poe ieu aya acara lamaran ka Nyi Santimi. Ginggi teu dibere lolongkrang pikeun lila ngalamun. Sabab geus dibere sapu pikeun nyapuan pakarangan. Ngan bae kakara 2-3 kali ngoyageun sapu ti jero imah aya nu kaluar. Tadina Ginggi miharep Nyi Santimi anu nolol ari pek Ramadongdo. Ramadongdo mamake jubah bodas diiket bodas jenis pupunjungan. Katingali berseka pisan. Tah syukur sia mantuan jalu. Oi iyo incu kaula eudeuh manggihan ka bagja sabab dilamar ku kolotna seta ceuk Ramadongdo. Karunya ieu baikno aduh ieu Ginggi karunya ieu karek ge naksir Nyi Santimi nya. Yan Santimi na ieu geus rek dijodokeun ka si seta aduh. Pohara ya Ginggi teh ya. Ginggi ukur unggut geus kitu mah gusruk sasapu pakarangan. Memang sagala ngadadak peuting tadi kolot-kolotna seta datang ngalamar si Santimi. Ku sabab kitu sababna Nyi Santimi dipapagkeun ku Madi supaya geuwat balik. Ngan ceuk Madi teu manggihan sia nu matak langsung we balik ka imah. Ceuk Ramadongdo teh. Ginggi teu nembalan ku ucap kajaba ukur unggut manehna mah jongjon wae ngagesruk sasapu. Beres sasapu Ginggi digeroan sangkan bunta bantu di dapur. Cilaka aing. Memang kamari aing janji yen daek babantu naon bae di imah Ramadongdo. Tapi da apalan aya nu di anjing cai. Lain jiga kieu ceuk hate Ginggi kilang kitu manehna tetep ngingkig muru ka dapur. Tah aya babasan di anjing cai. Anjing cai teh sero jadi aya nu di heroan gitulah. Di heroan teh si Santimi teh ya. Supaya paribasanya sepuh mah di anjing cai artina teh di heroan aya nu di heroan. Duh kacipta eta babengok si seta beuki umangkeuh bae ceuk pikir Ginggi. Awas sing beuki jebi siah bibirna sing jiga meri ceuk Ginggi deui ngutruk. Ginggi muru dapur jalana ka pipir lain hayang nguriling ngajauhan tapi aya arep-arepeun bisi tepung jeung Nyi Santimi tina jandela kamarna. Tapi jandela kamar Nyi Santimi meundeut. Ginggi ngadedempes ngadengikeun tapi eueuh sorana naon ti jero kamar. Warwargi mitra kaum dangu sadayana cag urang rehat heula sakedapnya. Pamugi dina danget ayeuna sadayana mitra kaum dangu anu masih keneh manco dina channel dongeng Mang Aa. Khususna ngabandungan padaran dongeng Sunda anu judulna sareupna di pajajaran ieu dina seri anu ka 10.
Pemugi dina danget ayeuna sadayana para wargi, para pemirsa YouTube nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, aya dina ginanjar ka wilujengan nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan wilujeng wayah kieu ka Mamah Gina di Karawang kumaha damang. Pohara cenah ieu Ginggi teh aduh. Beuki rame wae ya Mamah Gina carita Ginggi teh aduh. Namanya ge naksir awewe. Jo Nyi Santimi narek aya nu ngalamar, aya nu ngahitbah cenah. Alah aya wae nya. Alah Pak Tajudin pijit oge sami haturan wilujeng ngadangukeun di Sumedang nya. Wilujeng manco bae Pak Tajudin. Mudah-mudahan sehatnya. Oge Pak Obi di Cileungsi Bogor, saurang ka urang Bogor sadayana. Bu Enji juga. Bu Enji di mana? Di Bantennya. Aturan wilujeng ngadangukeun. Oge Teh Rita Ersih ya wilujeng ngadangukeun bae ka Ibu Dokter Yulinda Baya oge di Tasik aturan kumaha daramang sadayana. Oge urang Karawang ka Pak Ade Walaharnya aturan. Mudah-mudahan sing langkung mantep cenah yeuh dongengna. Oge ka Pak Aceh Darsono ka kasepuhan di Cisaga Ciamis aturan wilujeng manco bae. Tur nuhun yeuh doana ka ngomong asa para kancanya. Oge ka Teh Rita Damayanti di Cilengkrangnya. Urang Cilengkrang sadayana mudah-mudahan sarehat tah. Oge ka Teh Iis Juliani aturan wilujeng ngadangukeun ka Teh Tami Malihah oge di Ciamisnya. Oge ka Uja Gandi ieu aturan subscriber engalnya Kakang Jaki Mubarok. Ka Parohendi di Kudus aturan wilujeng ngadangukeun ka Pak Tedi Rahmat oge di Kadungora. Lajeng ka Bapak Uwan Sumarna di Cikampek aturan Pak sareng ka Teh Iyom Puspa ya aturan wilujeng ngadangukeun ka Pak Guru Yana Mariana ka Mamah Andri oge sami. Oge ka Pak Jo Suparjo aturan wilujeng manco bae. Lajeng ka Pak Prabu Arjuna di Banjarnya. Oge Pak Agus Somantri di Garut. Ka Kang Ayep Cimenyan haturan urang Cimenyan sadayana dia ngadangukeun ka Kang Kanu Nulalana. Teh Fatimah oge Pak Dede Juanda di Malangbongnya. Leresan suku Gunung Cakrabuana haturan dia ngadangukeun bae. Oge ka Kang Setia Budi di Tasik ka Teh Siti Sarah. Wilujeng ngadangukeun bae ka sadayana anu masih keneh manco dina channel dongeng Mang Aa. Atuh nu sanesna mah dikumkeun bae ka anu masih keneh mikalandep kan dongeng Sunda. Mudah-mudahan ieu dongeng teh katampi kalayan kabingahan. Supados teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongengna. Ginggi teh muru dapur jalana ka pipir lain hayang nguriling ngajauhan. Tapi aya arep-arepeun bisa tepung jeung Nyi Santimi tina jandela kamarna. Tapi jandela kamar Nyi Santimi meundeut Ginggi ngadedempes ngadedengekeun. Tapi eueuh sorana naon ti jero kamar teh. Paletak cenah Ginggi neke tarangna sorangan bakatku keheul. Di dapur Ginggi meulahan suluh mani gancang pisan. Lain bae pedah tapis tapi nu karasa mah manehna keur meupeus keuyang tina kakeheul hatena. Kai galede ukur sakoteap geus jara disuluh. Tepikeun ka hiji waktu rombongan nu ngalamar geus datang. Aya sapasang awewe lalaki umur kira 50 tahunan. Si lalaki gagah kumis ipis janggot rapih. Mamake bendo citak jenis batik rereng. Make baju salontreng bodas kahandapna sarung poleng hideung. Nu awewe make kabaya pulas tarum kahandapna kain batik katuncar mawur. Ngan anu hate Ginggi heheaban mah basa mireung jajaka anu seuri leutik semungahina. Sombong jeung umangkeuh saha deui ari lain si seta mah.
Seta make kampret anu make kancing sarua mamake bendo citak madi sobat dalitna ngawal gigireunana. Para tatamu anu jumlahna teu sabaraha loba dipapagkeun ku Ramadongdo jeung awewe tengah tubuh anu ginggi teu apal saha-sahana. Ramadongdo biantara saperluna jeung singget pisan da ceuk manehna ieu teh acara anu ngadadak pisan. Lamun loba kakurang nya hampuraeun ceuk Ramadongdo. Ih, sidik anu nyemah anu datang tanpa rarapan mah walaun semah papada handap asor nyarita teh. Keun da anu penting mah kalancaran bari salamet ceuk Ramadongdo. Geus kitu Ramadongdo ngagero Nyi Santimi atuh kabeh jalma sasat neuteut panceg kana lawang panto. Ginggi komo ginggi maneutupna oge bari nahan engapanana. Nyi Santimi poe eta manika ciri beuki geulis sabab ayeuna mah beungeutna dipupur, biwirna digincu jeung halisna disipat. Kabayana mani alus pisan, gelung jucungna dipasieup ku cucuk konde, kabayana oge pulas koneng, sampingna batik hujan riris. Ngan anu jadi beda teh roman beungeutna anu antiem bet ka tembong ngungun. Tah ieu Incu Rama anu bodoh jeung teu boga pangabisana naon teh. Sakapeung mah dititah ngakeul oge kaleh kean ku sabab teu bisa ceuk Ramadongdo handap asor. Tuh gitunya Bu Enji Mamah Gina masuk ngakeul keneh sareng ngarih. Ayeuna mah cigana teh nya gadis ayeuna sesah tos dari teu tiasa ngarih sareng ngakeul malih dulangna ge sareng pakakasna ge teu apal cenah eta mah geus kana magicom cenah kitu tah. Para Hendi kitu, para Hendi leres. Pohara nya Ginggi neutup kerutan beungeut Nyi Santimi. Geulis tapi teu nyari sabab kasaput ku kasedih. Naha nya Nyi Santimi sedih, naha nya sedihna pedah dipaksa kudu daek dilamar. Pan cenah acarana mani dadak-dadakan, boa sabenerna mah teu bogoheun ka si Seta. Boa sabenerna mah bogohna ka aing. Ceuk hate Ginggi. Plak, Ginggi nyabok pipina sorangan. Dina kaayaan sakitu jemplingna atuh puguh we sorakna mani kadenge atra. Sarerea melong ka Ginggi, malah Nyi Santimi oge melongna mani jiga anu reuwas. Ginggi neutup ceuleuyeuk ka Nyi Santimi, pon kitu deui Nyi Santimi neutupna ceuleuyeuk. Malah make diembohan ku Rembai Cimata. Tur henteu kungsi lila gaur we Nyi Santimi teh ceurik ngagukuk bangun anu kanyerian. Sanggeus ceurik kanyerian awak Nyi Santimi ngolosod. Geus kitu andi prek malah akhirna ngarumpuyuk pisan ngalumbuk dina palepuh tepas Nyi Santimi teh kapiyuhan. Mireungeuh kitu puguh we anu aya di paciweuh. Para awewe paciweuh ngagulang gaper anu keur kapiyuhan. Sarerea can ngarti naon pangna Nyi Santimi teu pupuguh kapiyuhan. Tapi ari Seta mah huntuna kekerot bari neutup ceuceub ka Ginggi. Sabot kaayaan beki paciweuh sabab ngurus anu kapiyuhan. Ginggi mah geus ngaleos ngajauhan eta tempat, manehna ngarumasakeun diri ieun ieu kabeh teh gara-gara manehna. Ieu teh salah manehna ngan kilang kitu deui. Ginggi oge sakaligus ngararasakeun yang sabenerna antara manehna jeung Nyi Santimi secara teu sadar geus nyieun hubungan batin. Sabab lamun eueuh patalina mustahil Nyi Santimi Rembai Cimata basa mireungeuh manehna malah langsung kapiyuhan. Tapi suasana henteu bisa mere lolongkrang jang dirina. Teu bisa Ginggi ujug-ujug ngaku yen sabenerna mah Nyi Santimi bogohna ka manehna lain ka Seta. Lamun jujur kitu tada teuing kaayaan bakal leuwih kacau.
Ginggi milih ngajauhan kitu nate bari miharep muga-muga ku balarea gewat katohian yen sabarna nu disebut cinta maukur aya di Nyi Santimi jeung manehna lain sasaha. Ginggi ninggalkeun imah Ramadongdo bari gura-giru malah masa tengah luluncatan dahayang gewat ngajauhan. Tapikeun ka akhirna Ginggi anjog ka di hiji pasir luareun lembur. Gubrag ngalabuhkeun awakna dina jujukutan handapeun tangkal badag anu dadauna ngarumpuyu. Ginggi ngagoledag ngedengkeun awakna peurih jeung capek. Duh, kunaon atuh aing teh bet jadi kieu. Walamun Ki Guru apaleun pasti bakal dicarekan beak bersih aing teh, ceuk pikirna. Kumahan teu deuk kitu? Sabab apanan tujuan utama turun gunung teh alatan ngajalankeun amanat Ki Dharma. Sangkan euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb cag urang tunda heula ieu dongeng sarepna di Pajajaran dina bagian anu ka 11 dina dinten ayeuna. Insyaallah dina seri-seri anu salajengna urang sami-sami teraskeun ieu dongengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina deungat ayeuna hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.